atau ya budak teh cenah budak lalaki can umur 2 tahun kan barang dahana geus lain susu deui segala macam da mah menang MBG segalanya roti cobalkeun ka budak pada 4 bulan ge bisa kata manaon deui budak 4 bulan menang MBG teh jeruk geuning menang nya anggar ku indung deui dahana mah ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal muhafafatu sareng ari najis muhafafah. Aimat tanah jasa tegasna perkara anu kanajisan kakena najis bibauli sobi kuciki budak lalaki ala dilam yakul anu can barang dahar walam yasrob can ngaleut si walabani salian susu walam yablug ala haula ini sareng can nepi kana umur 2 tahun eta patokan mau apa tah lamun kekeunaan eta ku najis eta kuciki budak eta kana samping urang kana baju urang pakaian urang cara nyucikeunna tathuru jadi suci ieu moho papa birosil mai cukup ku dikepretan cai alaiha kana eta moho papa mal golabati sarta ngalindih caina wa izalati ainiha sareng teu aya bukurna atawa datna najis moho papa dalam urang aya budak anu memang masih kitu orok keneh budakna lalaki can umur 2 tahun can ngaleut naon can ada susu tuluy eta budak teh ngompol bisa katanya ada mau lokasi ngompol lagi ngompol tah kana samping urang cukup nyuci berarti kepakeun cai wae asal caina nyurambahan rata dina nutupan kana najis eta gitu tah nutupan sareng ayeuna cukup aya payak pipi arosu cukup dikepretan ku cai pret gitu caina nutupan sale kana najis eta nya aya di kumah wae wal geus abdul di kumah mah lebih abdul soknya di kumah mah. Tah, cukup tadi dikepretan teh ilam yahtalit lamun teu campur birutubatin jeung baseuh. Lamun aya teu campur jeung baseuh fil mahya di tempatna misalkan. Nah, lamun campur mah waila wajaban tetep wajib di kumah we diseuseut wae lah seperti kitu. Maksudna ayeuna cepat dipaosna teh mah samping banyurkeun cai di kana tempatna suci deui. Atawa lamun ayeuna caina agung mah beuna ubak teh mah ancolkeun calak deui suci terus kitu kudu kita nya aing moho papah mah asal budakna tadi teh patokana eta nya sareng salajengna walai ustaratu sareng teu disyaratkeun bidalika dina ieu ngepretkeun cai teh asailanu cai ngocor teu disyaratkeun ngepretkeun hukum mah kecuali tadi teh lamun aya kacengan ngejemlang cek kompolna nya teu di banjur eta mah kitu ai ukur sebatas ompol mah da moal kaseueun cenah ge napakan ge paling pret-pret kitu ukurna nya wa sailani sareng aing ngocorkeun wa taqoturu sareng ngepretkeun huwa al fariqu ieu anu ngabedaan bainal ghusli warosi ngabedaan antara ngumbah jeung ngepretan lamun di ngocor mah otomatis berarti ngumbah lamun ngepret mah berarti ros disebutnya ros teh ngepret teh wahroja sareng keluar tina urusan taita kahampangan budak teh naon algo itu podolna salajeng budak 2 tahun sambarang dahan naon tapi podolna mah sanes suka semua papa wal qai'u sareng muntahna budak teh utah misal kata mah atawa baul unsa sareng cikih budak awewe sanajan can umur 2 tahun sambarang dahan ngaleut naon kecuali di susu tapi budak awewe teu kaasup moho papa eta mah nya sing budak lalaki ge ai podolna jeung utahna mah teu kaasup moho papa gitu atau ieu budak teh cenah budak lalaki can umur 2 tahun kan barang daharna geus lain susu deui segala macam da mah menang MBG segalanya roti cobalkeun ka budak pada 4 bulan ge bisa kata manaon deui
aya budak 4 bulan menang embegna teh jeruk geuning menang nya anggar ku indung deui dahareuna mah nya da budak asup rek sakitu terus menang embegna segala macam aya sangu ya budak sedang sangu nya walau asobahu sareng lamun kena kasih jalma naon baul sobi cikih budak lalaki wasaka sareng mangmang hal huwa qoblal haulain au badahuma ya budak teh geus 2 tahun tak acan kena cikihna ka urang geus barang dahar atawa can sareng si susu geus 2 tahun sok yakin budak lalaki kumaha lamun dia mangmang kitu wajaba al ghuslu maka wajib kudu dicuci bae eta mah teu cukup dikepretannya sabab naon sabab li anna rosa rusotun ai ngepretan mah ngepretkeun cai mah rusoh eta mah kakal kamurahan sementara palayu soru mangka terjadi ilaya kana rusoh ila biyakin angin ku yakin rusoh teh dibikeun teh kasabab hukumna geus yakin saperti urang ke perjalanan ka Jakarta ka Bandung anu jauh Bandung Barat misalkan teh gitu tak berjalan gitu aya rusuh tina agama menang salat di jama di kosor menang tak bisa jama bisa kosor teh lamun jarakna geus yakin ulah dikira-kira gitulah ya kira-kira aya mau 80 kilo ayalah sok langsung jama kira-kira kana ulah jadi rusuh mah jadi tibana kudu geus yakin nya arwah ieu ge nah ya budak teh 2 tahun teu can encan tawa geus sesuai biasalah itu mah sabab bising bising di mana kalinya wa amma hikayatu badil malikiyah anapun cerita sebagian paham maliki kaula sapi karena ucapan anu teu Imam Syafi'i bi toharoti bauli sobi suci cenah ciki budak laki tadi teh mah nu can 2 tahun can barang dahar teh susu budak laki bersih teh lain najisna pabatilatun maka eta batil wagolatun sareng salah aib tiraus sareng jijieuna pernah bagi kuping haitanya aya geus haji jelema teh nya cenah aya budak teh awewe budak teh incuna teh awewe datuna hadis budak anu can 2 tahun mah cenah eta pada pangaran sageus haji teh meureun padahal ku jenisna ge awewe masih karek sapoe ge lain mau apa-apa angin najis sama najis dan budak laki mau apa sore balik tetap najis jadi sebenarnya itu najis budak orang mas nah gitu bahasanya eta penjelasan najis mau apa enteng kumaha lah kata gampang wal mutawasito tu sareng ari najis mutawasito jadi ti payun mogola heula pangluhurna kahanap heula mau apa pangarepna nembe mau mutawasito anu pertengahan kunaon teu dipapaikeun ti berat tengah hampang kunaon sabab moho papa mah leuwih saeutik ngabahasna mutawasito bakal langsung seueur wal mutawasito tu sareng ari ngaranna najis mutawasito eta tan qosimu narima kabagi ala kismaini kana 2 bagian jadi najis anu tilu teh mogoladoh moho papa mutawasito kabagi 2 deui mana ainiyatun kahiji najis mutawasito ainiyah teh kumaha alati tusahidu bil ain tegasna nu bisa katingali ku soca aya bukurna aya bagugna katingali najisna eta ainiyah wa hukmiyatun kadua hukmiyah wahya alati hakamna alal mahal binajasatihi min ghairi anturo ainun najasah nya eta ai hukmiyah mah anu dihukuman jelas pernah kanajisan walaupun teu katingali ku soca ainnya mah mau jadi karang aya tai hayam katingal bagugna najis ainnya aya bisa kata mah ayeuna cek hampangan ciompol ngajemlang di kasur katingal jemlangna ainnya tapi lamun ieu samping pernah kaompolan ke budak lur lila teu geura geus seuseuh ingat geus 2 poe di teang geus teu aya tapakna teu aya geus garing tapi yakin ieu samping teh pernah kaompolan eta najis hukmiyah eta mangarana. Jadi aya bangsa ain, bangsa hukum. Tai al ainiyah tu aya najis bangsa ainiyah kumaha dobitna? Najis alatilah launun nu aya rupana bodas, hideung, beureum pamate mah. Walihun aya ambeuna ka ambeuk urang. Watomun sareng aya rasana.
tingali bentukna geus teu aya bentukna diambean kamu hangseurna sanajan ayeuna teu aya rupa teu ambe tapi diasaan kurang teu ucing aya haseumna misalkan mah kitu nya cenah teu ucing haseum ya pernah ngasaan teu ucing haseum cenah tah lamun eta najis model kitu eta najis ainiyah kasebutna aya tilu-tilu macam teh aya rasa rupa ambe tah eta najis ainiyah kumaha ngilangkeunana pala budak maka teu meunang hanteu min izalati launiha wariha wa taumiha teu meunang teu kudu dihilangkeun rupana ambeuna rasana rupana sing nepi ka teu aya diambean sing nepikeun ka normal deui mun dirasaan teh mah haseumna teu ucing geus teu aya kitu nya eta ilama asaro zawaluhu kecuali nu hese ngilangkeunana ieu teh geus digesrek kurang geus disabunan sababaraha kali ambeuna mah geus teu aya rasana geus teu aya ngan rupana aya kawasnya kawas dahdir teh kitu kumaha eta pala tajibu izalatuhu maka teu wajib ngilangkeunana kitu mah tos kitu mah nya tos berusaha digosok kurang berusaha disabunan kurang teu aya rupa anggaran rupa teu aya wae nya teu naon teh mah pala tajibu teu wajib nya teu wajib bal yathuru mahaluhu hakikatan geus cukup geus bersih setelah hakikatan mah kitu nya suci bila pima perbedaan perkara lawis tama lamun kumpul ieu rupa jeung ambe pima halin wahidin dia tempat nu hiji mina jasatin wahidatin tina najis nu hiji deui likuati dilatima karena kuatna cek tadi teh sebelum kitu kumaha eta maka kangge urang cukup teu kudu asal usaha urang di naon rupana naon ambeuna geus teu aya rasana geus teu aya tinggal rupa ukul geus dianggap suci ngan lamun rupana aya jeung ambeuna aya keneh wae digesrek kurang diambean aya keneh wae rupana ngadagel keneh wae geus dikeuman kurang wae geus dikumangan aya wae kumaha pal wajibu maka wajib dirinya al khasu dikrik wal qardu jeung ngosok salah sama rutin 3 kali nya al khasu al hatu gitu al hatu aya ngeurik teh antahuka ngosok-ngosok anjeun bitoropi hajarin ku tungtung batu au audin atau tungtung kayu ku batunya dikerik kitu dikerok lah diluru bisa kata mah kitu nya atau tungtung kayu digesek-gesek 3 kali wal korsu sareng ari ngosok mah antadluka biatrofil asobi ngosok-ngosok ku tungtung ramo ai ku ramo mah digosok-gosokna ngaranna teh dalku ari ku barama ku batu atau kayu ngaranna ngerik kana kitu nya beda ngosok jeung ngerik tah usahakeun jalanna 3 kali eta 3 rupa eta 3 kali eta kosok ke 3 kali kerik ke 3 kali anger we tos dianggap suci we begitu mah kitu nya lamun urang ngilangkeun najis anu membandel kitu nya sing kulin sok budaya ge anger no aya teh membandel intaha tutup rampung pagat-pagat beres roes pindah mister step seblat nepi ka dinya heula ya walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.